Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber Ki Sunda anu satiasa tuhu manco. Alhamdulillah dina dangat ayeuna Ki Sunda tiasa napangandai pamirsa dina acara anu maneh saban wayah kieu nyaeta midangkeun dongeng Sunda. Neraskeun hanca anu katunda dinten kamari anu judulna Gara-gara Sumur Ajaib bagian ke-16. Ieu anu nganggitna nyaeta Ki Masram. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Laras Bu, geura taroskeun. Nu bener is ieu teh ulah banyol ceuk Ibu Mimi hayang yakin. Laras Bu, geura taroskeun ka tatangga. Daributna ge tadi teh di jalan tembal euy Suryati ngayakinkeun hayang diandal. Kurang ajar pantar kumaha pamajikanana teh naha atuh teu didagor babangusna olo-olo teuing teu ngarumasakeun urang gunung lalaki deui kurang ajar bisa ngomong pangoloan nas aing percaya tuman ibu teu ngeunah dihina kieu isukan ge isuk-isuk diantrog ka Cibuntu teu sangka atuh Bu apa nyarita mah sakitu alusna nepi ka ibu oge percaya yen manehna teh Bandara Batik. Jadi naon wae cenah gawena Bandara Batik gadungan teh. Tukang buntut nalo cenah Bu. Waduh keur hina teh tukang nipu, tukang ngabangsat. Teu suka abdi mah dihina kieu Bu. Aduh, nyeri Bu. Abdi teh nyeri. Euy Suryati pinter ngadoni nama. Keun ku ibu urang jorag, urang wiwirang di nu loba jelema. Ieu saumur hirup ibu can pernah aya nu ngahina basa komo ku urang dieu mah sasat di pikolot di ajenan nah ari ku si Adim Be nepi ka kieuna Ibu Mimi terus ambek-ambekan asal nyebut encep ge ayeuna mah jadi si Adim. Ayeuna we atuh Bu abdi ge hayang ngesek-ngesekeun heula tah ka manehna teh. His ulah ayeuna mah geus peuting keun we isukan kasih jumsih Bu ngewa pisan mah abong manehna jeung indungna ka abdi nampiling ngajenggutan nyiksa kawas kagalandangan kutan indungna teh pipilueun nyaan ieu ngahina ngajak gelut singkil isukan mah is lawanan si jumsih keun indung nama ku ibu dising hareupan Ibu Mimi mani ngadeg-deg nafsuna ngagedur amarahna ngalentab-lentab komo ieu disundutan ku euy Suryati. Urang kocapkeun deui pamirsa ayeuna nyaeta kaayaan Jang Adim. Isukna Jang Adim nguluwut kawas nu geuring ngalang layung pikirna bingung kabina-bina sabab poe eta kudu ngaragragkeun talak kanu jadi pamajikan sedang duit ngan ukur boga salawe perak barang jualeun geus beak dibawa ku ibu eje dipake mayar hutang. Ras deui ingat kejadian kamari Rusiahna geus kanyahoan ku euy Suryati rek kumaha papetaan leng pikir beuki kolang ti isuk gawe ngalamun dahareun teu boga sagala geus beak hate kakara sadar rumasa geus salah tincak ngagugut teuing nafsu ngumbar amarah. Teu sangka aing teh nepi ka kieuna awak ruksak banda beak kasusah beuki ngalobaan teu sangka teuing kalakuan aing teh bakal ngaakibatkeun sarupa kieu ku pamajikan dipangejatkeun ku bebene ditoker saleuheung lamun si euy Suryati teu nyahoan kana Rusiah diri aing meureun aing teh aya keneh pangharepan ari kieu mah ulah borodaek datang panggih di jalan oge geus tangtu ka aing nyiduhan teu sangka kudu menang wiwirang banda beak geus teu boga calana-calana acan da kabeh dikerid ku mitoha ieu oge calana geus tatambalan baju belel matak era mun teu diharudum ku sarung mah sedang pamajikan keukeuh menta dirag-ragan surat talak ti mana atuh duit keur kalebena kudu ngajual naon atuh da geus sakieu buktina katambah aing hariwang sok sieun euy Suryati kumaonam sahanteuna manehna teh geus ditipu ku diri aing maduna geus kaseuseup
kumaha mun kajadian nepi ka kandungan. Duh, cilaka aing cilaka. Aing hariwang sok sieun ibu Mimi datang neangan ka dieu. Wirang teman ku tatangga. Tapi keun wae ayeuna mah aing rek nekad, rek ingkah ti Cibuntu, nyingkahan ka era. Pamajikan rek diserahkeun ayeuna keneh. Keun duit mah kajian aing gudar gedor. Ari 2000 mah aing rek ngalelang barang nu aya. Dalamun imah nu aing mah ku aing moal dipake lebar. Hanjakal we imah mah boga batur, kitu cek garentes hate Jang Adim manehna nekad rek ngalelang barang-barang nu masih keneh aya di imahna. Nyaeta piring 3 siki, koper hiji, bupet leutik hiji, jeung kursi butut 4 siki. Geus gilig kitu mah koloyong manehna kaluar era-era oge maksakeun maneh rek nanawarkeun ka tatangga di dinya. Manehna ngencit ka jongkok cukur uyut, teu loba omong, gek wae diuk di dinya. Kunaon Dim, maneh ngalamun ketempuanna teh? Cek uyut bari netep ka Jang Adim. Nyaeta yut keripuh ieu teh. Nah ripuh kunaon? Nya bejana pamajikan teh geus balik ka Cikungkurak. Nanaon atuh mimitina? Uyut api-api padahal mah manehna oge geus nyaho yen Jang Adim teh keur baruntak alatan kaboker Rusiah gorengna. Biasa we yut, gara-gara si Eis tembal Jang Adim semunu eraeun pisan. Matak naon Dim, ulah ngagugut teuing nafsu. Pan ku uyut oge sering dipapatahan. Ulah milampah kitu. Da kitu teh goreng akibatna. Geuning ayeuna bukti kieu kajadianana. Nyata atuh yut, lah geus nasib we meureun abdi kudu kieu. Keur kitu kurunyung ucak kadinya ti kajauhan keneh oge geus nyerengeh atuh Jang Adim eraeun pisan. Sabab ku ucak geus sababaraha kali diingetan sangkan ulah kamalinaan, tapi manehna tetep teu daek ngagugu. Ari ayeuna buktina kitu pisan puguh bareureum beungeut era dumeh cilaka meunang wiwirang. Kunaon Dim? Kieu we ca, ripuh lah. Matak oge cek urang kumaha da maneh mah teu beunang di bejaan atuh Dim. Cak, urang ge kaduhung euy, ari geus kieu mah. Ari ayeuna kumaha? Nyaon teh si Eis? Yen urang keur ributan teh. Puguh urang teh pasangrok pisan jeung pamajikan nepi ka darapasea si Eis jeung pamajikan silih cakar. Ripuh euy urang mah. Ayeuna kudu ngarag-ragan talak. Katambah si Eis geus nyahoan kana kawadul urang. Kana terus ribut we euy ieu mah. Matak oge kudu nurut ka kolot. Keun wae ayeuna mah da enggeus ngan engke ka hareup kudu dipake conto ulah dipilampah deui. Ceuk uyut semunu karunyangeun pisan. Ayeuna mah urang teh rek ngaberesan pamajikan euy. Ngan duitna teu boga, kapaksa we urang teh rek jujualan. Pek atuh euy boli tuh barang-barang nu aya di imah urang. Barang naon euy Dim? Bupet, kursi, piring jeung nu sajana. Pek we ku urang mah rek dilelangkeun, sok saha nu rek meuli. Ari urang mah duit ti mana hampura we lain teu karunya, lain embung nulungan. Keun ari ka batur mah ku urang oge ditatawarkeun, hayang sabaraha euy. Ceuk uca sanajan rada ngewa kana kalakuan Jang Adim oge tetep we hate mah mikarunya. Ayeuna atuh ca da perlu nage poe ieu. Hargana mah sabaraha we asal cukup keur kalebe, tembal Jang Adim teu sabar. Rek nyerahkeun maneh teh Dim? Da kahayangna. Tong luluasan Dim. Biasana ari awewe mah sok gampang hayang dibere talak, tapi urangna ulah babarian. Sabar we da moali lage balen deui. Uyut harita mamatahan. Puguh ari uyut, daya mah kudu wae diserahkeun. Manehna maksa dan nurut kana caritaan indungna. Ari alasanna mah pedah asa dihina cenah ku abdi teh. Da eta we abdi boga hutang mani maksa kudu dibayar kamari. Nepi ka calana jeung meja kursi dibawa ku mitoha. Teu boga ras-rasan teuing boga mitoha teh. Dan ukur ambak atuh Dim. Ari nuker ambak teh atuh tembal uyut. Kumaha tuh ca? Saha kira-kirana euy? Nu butuheun?
urang tatawarkeun we heula atuh Dim, tenanglah damal burung payu, ceuk uca siga nu geus yakin bakal payu. Heeh, buru-buru euy, sabab duitna diancokkeun ayeuna keur meuli surat talak. Mun teu bisa ayeuna tangtu si Jumsih ka dieu deui, tangtu ributna teh. Gancangna carita barang bubututan Jang Adim teh aya nu meuli saharga 2.250 atuh gancang duitna teh dipake ungkas ongkos kalebe. Ayeuna manehna teu pati teuing hariwang sabab Nyi Jumsih geus karagragan talak, tapi bari jeung kitu ge tetep we ka hariwang mah aya nyaeta sieun Ibu Mimi jeung Euy Suryati malik teu suka heug wae ngontrog ngadatangan. Rengse beberes kalebe Jang Adim teu ieuh kaluar ti imah gawena ngaringkuk tapi sare mah henteu, meus-meus kadenge luh lah sigana wae keur ngagugulung kabingung mikiran kumaha hirup kahareupnakeun. Kira-kira jam 12.30 poe aya dua awewe nanyakeun ngaranna, nu hiji geus kolot nu hiji deui ngora keneh sigana wae anakna. Horeng nya eta teh Euy Suryati jeung indungna nu maksudna rek mulangkeun ka teungeunahna hayang nyarekan ka Jang Adim. Euy Suryati jeung Ibu Mimi lenga-lengo kawantu can nyaho kabeneran aya tatangga Jang Adim, atuh gancang Ibu Mimi nyamperkeun maksudna rek nanyakeun Jang Adim. Nyai, sugan terang ngaran Jang Adim teh imah nu mana? Jang Adim carogena Nyi Jumsih kitu, ceuk Nyi Kokom nyaeta tatanggana Jang Adim. Teuing ari pamajikanna mah teu nyaho, eta we jelemana teh pendek-pendek geuning, rada goreng patut geuning. Ceuk Euy Suryati siga nu ambekeun pisan ka Jang Adim teh, atuh Nyi Kokom kageteun. Sanes, ari ibu teh saha wargina sanes? Lain dulur lain baraya, neangan soteh dumeh bae manehna boga hutang ka ibu, cing mana imahna teh? Tembal Ibu Mimi. Eta nu palih dinya tuh geuning ti dieu ge katinggal, ceuk Nyi Kokom mari nunjuk nuduhkeun ka beulah kidul. Eta nu gedong nu cet koneng? Sanes, eta mah bumi nu sanes, tah gigireun gedong eta pisan. Teu aya deui nu pantona cet hejo kolot, tembal Nyi Kokom. Oh itu nu butut nu kentengna geus bareula, nu itu nu rada doyong siga nu rek runtuh. Euy Suryati pedah ambek nepi ka katutuluyan imah oge diomong-omongkeun. Muhun eta, jawab Nyi Kokom bari semu heran bet aya semah kitu-kitu teuing. Nuhun atuh Nyi. Hayo Is, ceuk Ibu Mimi bari kakidulkeun dituturkeun ku Euy Suryati nu nafsu ngagedor. Datang ka imah Jang Adim, Ibu Mimi jeung Euy Suryati lajag-lejeg biwir kurawed nafsu ngagedur, atuh pupuntenan ge maneh harusna keranan. Nepi ka tatangga-tatangga di dinya rareuwaseun pisan. Punten, punten. Cuk Ibu Mimi semunu teu sabar hayang geura buru-buru dibuka. Jang Adim anu keur gogoleran mani ngagebeg ngadenge aya nu keketrok teh. Korejat hudang hate boga curiga, tapi lain nyangka ka Ibu Mimi jeung Euy Suryati nyangka teh ka Nyi Jumsih jeung Ibu Eje lalaunan ngalengkah ka lebah panto rek muka jeung rek ngamanggakeun teh asa-asa sedeng nu keketrok beuki teu sabar hayang geura-geura dibuka. Punten, punten. Kamanan boga imah teh, da lain rek ditagih kiridit. Ibu Mimi deui jadi kukulutus ambak-ambekan padahal ari pantomah ku Jang Adim ge teu ditulakan. Gebeg Jang Adim ngagebeg sakali deui barang tetela anu di luar Euy Suryati jeung Ibu Mimi teh ngeleper. Atuh manehna ngajanteng wae teu wani muka panto da sieun teh. Kamana ieu teh? Piraku eueuh mah da ceuk urang dieu ge cenah aya. Surungkeun we Bu, pantona keun wae lah disebut teu sopan ge. Kulantaran ambek Ibu Mimi terus nyurungkeun panto reket. Brai teh muka ret ka jero ka tempo Jang Adim keur nangtung semunu gempeur, atuh nyel Ibu Mimi ambek. Kenaon Jang? Digero-gero ti tadi teh teu daek nembalan. Alusnya kitu da ari boga dosa mah kieu geuning kaayaan di mah bandar batik teh meni sagala aya.
televisi toong tina bilik, radio salon. Ye Ujang, ibu kadia teh rek muguhkeun soal si Eis cenah. Ku Ujang jeung ku pamajikan Ujang dihina ditenggeulan. Ye ibu teu ngeunah nya geus ditipu nya anak dihina. Ngahina si Eis sarua jeung ngahina ka ibu indungna. Mana ayeuna si Jumsih teh? Ceuk ibu Mimi. Ari Jang Adi mah baroraah bisa nyarita kalakah ngahep-hep we teu lemek teu nyarek. Sedang hate beki dugdag. Da pugusieun kuma onam. Adim, geuning maneh teh kieu kayaan lain bandar lain jelema beunghar ka aing we nipu ngakukeun bandar. Buktina kieu, aduh, teu suka deuleu aing mah, teu suka. Komo kamari dihina basa ku si Jumsih, si kokoro sia, si kurang ajar sia, teu gablag teuing ka era abong urang gunung, teu nyaho ditata krama. Ibu, teu suka abdi bu, ceuk euy Suryati ngawak-wak nepi ka kadenge kanu jauh tapi tetangga-tetangga di dinya taya saurang oge nu neang da nyaho kana perkarana. Kawas nu heueuh ngomong mah itu ieu bukti kawas tai nu sidik aing katipu. Teu suka deuleu. Aing teu suka boga anak dihina dicacampah. Kitu we meureunya adat kalakuan teh. Kaunggal awewe ngadon nipu pangoloan. Ayeuna anak aing jadi korban. Teu aing mah aing teu suka. Tapi Jang Adim tetep ngeluk teu nyuara. Ngomong sia tong ngahulang kawas nu heueuh. Euy Suryati mairan. Ye Adim, aing mah moal deuk satuju maneh reurejengan jeung anak aing. Ulah boro kawas ti heula. Patanya oge maneh teh ulah. Sabab aing teu ngeunah, teu suka dihina dibobodo kieu. Barina oge aing mah geus geuleuh. Ulah boro kudu daek ditanya. Panggih oge geus teu sudi. Mun bisa mah salangit oge jeung maneh teh embung. Si tukang tipu sia, si lebokeun tetelo sia. Euy Suryati angot beuki sewot. Apunten wae ibu, abdi rumasa lepat. Parantos ngabobodo ka ibu nya kitu deui ka Eis. Akang nyuhunkeun dihapunten. Jang Adi meninggal paregempeur nakran. Nyaho make jeung ukung akang sagala. Aing mah geus teu wabuh jeung nu kitu patut. Hayu urang balik garileuh kieu di imahna ge. Hayo we lila-lila di dieu mah. Urang katerapan baksil panyakit. Euy Suryati bari jejabris kecrot manehna cumidoh. Jang Adim ngahruk nyerieun pisan dikitukeun ku euy Suryati teh, tapi teu bisa majar kumaha da manehna aya dina salah. Ye Adim, aing ka dieu tadi narek nyarekan maneh jeung si Jumsih, tapi si Jumsih eueuh teu nanaon. Kadua rek mereka putusan yen ti 9 menit ieu maneh teu meunang lunga-lengo deui kadungus cariang. Awas mun kumawani deui tahu rasa. Hayu bu, buru-buru urang balik keun we nu gelo ieu diomongan oge ka era-era. Keun da jelema kitu patut mah engke oge cilaka. Tembal euy Suryati. Apunten we Is, ibu, abdi rumaos. Sadaya-daya datos kieu kabuktosanana. Jang Adim bari tungkul lirbook menang mabuk ngomong sakitu ge semu nu seuseut. Hampura podol sero. Surup kapatutna keur siga sioh teh. Hayu atuh Is, urang balik. Ibu Mimi bari ngejat keluar ka Jang Adim teu ngareret ku sabelah mata. Ulah boro ngahayukeun ngaliuk oge henteu. Puguh Jang Adim ngalimba, hatena sedih asa digerihan. Jang Adim terus ngahulang bari hate ancur teu puguh rasakeunana hirup pinuh ku dosa awak nandangan birang nu lain lumayan. Ayeuna kumanehna karasa ti heula rucah teh kitu geuning akhirna kajadianana teh. Hirup jadi sangsara nandangan kasusah banda teu boga pagawean teu gaduh. Duit teu sasen-sasen acan. Dulur eueuh pamajikan ninggalkeun ku batur dihina, tapi ari dipikir da bongan sorangan. Aing jadi serupa kieu. Duit teu sasen-sasen acan. Barang teu boga,
pakaian ngan tinggal saraket awak. Iya teh gara-gara kalakuan aing nu awun tah. Keun aya piconteun pikeun nu ngarora sangkan ulah nurutan lampah sa model kieu. Da aing oge moal kieu mun teu gara-gara sumur ajaib mah. Kitu cek kerentesna tina ku bingung golera wae ngagolera kasusah jeung kapurih di bawah sare sugan jeung sugan isukan bisa lipur bisa kaganti ku kabeneran jeung kasenangan. Tamat cenah pamirsa ieu jang adim suradim teh. Kitu cenah ieu pamirsa dongeng anu judulna gara-gara sumur ajaib. Ya painten tina dongeng ieu sakedikna nyentil atanapi painten naon motret kahirupan dina tahun 1870-an kitu cenah ieu teh pamirsa akibat ku naon eta buntut paintennya. Alah mudah-mudahan we atuh tina ieu dongeng aya sasieun sabeuneureun manfaatna. Dina dinten enjing mudah-mudahan ke Sunda tiasa medar deui dongeng anu sanesna. Siapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.